Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka rekepkeun heula atuh pantonan nu Iwan ngaharewos wiwin meuni hareupeut ti buburanjat turun tina ranjang giakna teh teu beda we ti budak leutik anu deuk diburuhan ku permen bonbon. Permen bonbon kanca. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Dina jolna kahareupeun imah Ibu Julaiha. Samiun teu asa-asa deui terus bae pupuntenan. Kabeneran nu mukakeun panto teh Ibu Julaiha pisan. Rada oge ngagebeg. Mireungeuh pandena jalma anyar pinanggih anu sakitu sesagwawegna. Bade ka saha gitu? Ibu Julaiha ngagentak nanyakeun. Bade ka Ibu Julaiha. Samiun balanana bari nyarengeh. Rada oge naksir sanajan bener anu disinghareupan teh geus aya umur. Hartina umurna leuwih kolot tibatan manehanana. Bade ka Ibu Julaiha. Ibu Julaiha kalah malik nanyakeun. Hatena rada kasigeung oge, pedah disebut ibu ku jalma model kampungan. Najan bener oge samiun teh leuwih ngora. Tapi jelas wedalan padesaan. Ebreh dina barang pakena. Kahandapna oge ngan ukur make sendal kulit. Sumohon bade ka Ibu Julaiha. Juragan Julaiha pangintennya. Samiun dibalikan deui nyebutna. Ngadada keras inget kana pok-pokan tukang cikopi teh. Kapan nyebutna teh Juragan Julaiha. Kuring nuaran Julaiha teh. Deuk aya keperluan naon kitu? Deuk nyangan gawe ngabedug. Can usumna macul atuh. Pok-pokan Ibu Julaiha ujug-ujug matak nyentuh gue kana hate. Sanes bade milarian padamelan. Margi digawe mah kapan ayeuna teh nuju di juragan. Samiun nembah bari ngahehe. Keur digawe di kuring. Digawe naon? Tur masa ngagawekeun kuring mah. Ibu Julaiha jol-jol ngariuk we kaget. Asa hari pun haker nyaritana teh. Poe itu jalma gelo ahanyar. Atawa jalma nu tukang ngagiringsing. Teu pupuguh nyarita teh. Sakacamplung. Hehehe. Nya ada moal uning atuh juragan mah. Abdi teh salaresna bada didamel di ibu. Teh kitu tah juragan. Mung didamel na Rusia. Agening juragan oge dugi ka teu uninga. Samiun nyaritana teu tinggal hehe. Tumrapna ka Ibu Julaiha jadi nimbulkeun pikasebeleun. Ih, teuing lain kuring jalma sajen meureun. Nu sangaran jeung kuring. Piraku we
Mohon kuring mah keur digawe ieu teh. Ibu Julaiha bari deuk ngajengkat ka jero. Is, enggak tuh lah juragan. Samiun bari ngagentak nahan panto nu harita deuk ditutupkeun ku Ibu Julaiha. Kesalahan anjeun teh. Tuh, teh angan tuh. Kabelah ditu sugan we anu sangaran jeung kuring. Kelana tuh juragan. Ari Kajang Danu sareng Kajang Sugandi. Miwarang naon juragan teh? Cing, emut-emut. Samiun ngabedil untung-untungan. Jang Danu. Ibu Julaiha ngadadak nyaritan agak eugeuk. Ngadadak beungeutna jadi sepapisan. Sarta awakna ngeleper. Lantaran ngadadak ras inget ka Salim anu kungsi ditandasa ku Jang Danu kalawan pamenta manehanana. Oh, Jang Danu. Teu acan naon-naon geuning juragan teh. Parantos gugup. Cing, cobi. Nah, sawios kitu upami ku abdi dibolekerkeun di dieu bari ngajanteng di luar. Ulah atuh. Mangga atuh kalabat. Ibu Julaiha gancang nitah asup ka jero. Sieun ari kudu kanyahoan ku tatanggana mah. Geus dititah asup mah teu talangke deui geblos we Samiun teh ka jero. Teu weleh bari sarangah serengeh. Tandani bakal menang untung. Tetela tulupanana teh teu mencog saeutik-eutik acan. Sarta sanggeusna diuk pahareup-hareup teu talangke deui ngandrakdak we kumanehna dicaritakeun yen nu mahala Salim teh sanyana mah manehanana sorangan kalawan dititah ku Jang Danu barijeng dijanjian deuk diburuhan. Ari ayeuna sanggeusna hasil janji deuk muruhan teh buktina mah kalah ka ngahuntu. Nu akhirna Jang Danu kalah kanuduhkeun ka Ibu Julaiha pikeun menta buruhanana. Ieu sababna nu matak manehna ayeuna teh datang ka dinya. Atuh cenah upama Ibu Julaiha moal mere nyapikeun manehanana mah moal matak kajadikeun owel ku buruhan. Ngan geus tangtu hari ieu teh kumanehna bakal dibejakeun kan wajib. Cenah manehna dibui nya teu naon lantaran geus tuman. Sarta moal sabaraha beratna manehna mah da ngan ukur darma titahan. Tapi nu bakal leuwih berat mah anu nitahna. Kitu ti antara wawadulna Samiun harita. Ogo we tumrapna ka Ibu Julaiha ujug-ujug beuki ngadeg-deg we. Teu beda we tinu keur muriang, keur nirisan lantaran dina rumah satea. Sajabana ti bakal ngarandapan di panjara teh. Wiwirang mah komo sakaligus ngaran manehna jadi kasohor. Nu matak pantes upama beungeutna harita manis sepa jiga nu taya getihan. Gitu tah Bu. Ayeuna mah Samiun geus teu nyebut juragan deui. Lantaran kaayaan Ibu Julaiha sasatna mah geus kakokop. Kasalamatan dirina geus aya dina dampaleungeuna. Ku kituna sok asa sageuy upama nepi ka ngambek disebut ibu. Jadi kanggo abdi mah ayeuna teh nyata mah kumaha kahoyong sareng pamadegan ibu we. Nah bade masihan eta nembe moal teu langkung kumaha pangarsa. Mung panginten akibatna nya kitu teh we. Kahormatan ibu sakaligus bakal hancur. Jabat salira mah moal lepat deui bakal ngaringkuk di penjara. Samiun bari tetep nyingsieunan. Tapi da kuring mah teu janji deuk muruhan duit ka manehanana teh. Ibu Julaiha deuk ngabalakakeun pasualanana. Lantaran lebar kudu ngaluarkeun duit mah mangkaning pamentana geus tangtu moal saeutik-saeutik.
Nah minta buruhan kunaon atuh? Coba deh muruhan kunaon-naon. Mung eta mah sakadar mangrupa tanyakan. Lantaran marehanana teh mikah hayang ka anak kuring. Cahagna mah hayang ngawin. Cek kuring teh hade. Ngan kuring minta tanyakan. Pang maleskeun ka nyeri kasih Salim jeung kasih Iwan. Kitu tah sarsilahna mah. Jadi upama anjeun deuk minta buruhan. Jelas lain ka kuring atuh, tapi kudu kajang Danu. Itu nya Bu. Samiun bari nyerengeh. Atuh ayeuna mah kieu we. Abdi moal minta buruhan. Tapi kulantaran nu geus ngalakukeun tanyakan kitu teh abdi. Sanes jang Danu. Ku kituna Tuang Putra teh kada ditikahkeun teh sareng abdi. Laras kitu nya Bu. Samiun ditungtungan bunga hehe. Kumaha? Nah pamenta teh kalah kabeuki minculak. Ibu Julaiha teu wudu nepi ka ngajenghok. Ih. Nya teu minculak. Teu minculak teu si ibu. Malah wajar we sakitu mah. Kajabi upami jang Danu atawa ibu kersa mayar buruhanana. Nya abdi oge moal menta nu lain-lain. Dimenta we kajang Danu. Da manehna tuh nu nitahna oge. Jeung kuring mah manehna teh da teh patula patalina. Nyeta teu masihan. Nu mawi ayeuna dongkap ka dieu oge. Ayeuna mah kieu we atuh lah nya supados puguh cepengeunana. Upami ibu teu kersa kedah jadi gentosna. Cenah Tuang Putra oge moal dipasihkeun. Nya kapaksa we abdi bade lapor ka polisi. Moal dienjing pagetokeun deui. Bade ayeuna Cing Cobi mah gak gerai mutan. Samiun ngagebrak. Atuh da kitu da kieu ge. Bikin kuring mah teu kaharti. Lain awal kuburuhan. Oh, gitu. Permios atuh. Mung ulah kaduhung we nya airna. Samiun bari jung we cengkat tina kursi. Bener-bener manehna teh deuk indit. Engke lanan. Ibu Julaiha teu karasa deui nepi ka ngarawek kana leungeun Samiun. Maksudna mah nyarek indit. Teu kedah seueur saur Bu. Sot bade indit abdi mah. Samiun kawas nu heueuh we leungeun manehna dibedol deuk maksa indit. Tapi ku Ibu Julaiha cekelanana dipageuhan. Nu akhirna jiga nu pabedol-bedol. Geus kitu mah ngan karawak bae leungeun Samiun nu sabelah deui meulit kana cangkeng Ibu Julaiha. Gek dibawa diuk jadi ngarendeng pagegeye. Mah tuh Bu, palai dilaporkeun bae ibu teh. Samiun nya sedek beuki wani lantaran geus karuhan Ibu Julaiha taya dayana. Kehelanan. Sabaraha kitu minta buruhanana. Anu tadina dijanjikeun lobahana jeung jang Danu teh. Ibu Julaiha bari ngagiler kana leungeun Samiun. Anu beuki kurang ajar we susur sasar. Aja diantep teh lantaran manehna keur neangan kalemahan Samiun. Nyeta teh dipahitkeun jumlahna mah. Ngan ku kinten-kintenna nya moal tebih we tina tarohanana. Samiun geus mimiti ngahegak. Naon kitu tarohanana teh? Nyawa atuh. Lagi upami abdi kawon geus tos bakal kalengitan nyawa. Samiun nyaritana beuki seuseut sarta akhirna mah geus teu kawawa deui. Ibu Julaiha deuk disapisankeun di dinya. Abong kana buaya, akhlakna geus bejad sama sakali. Terus saha kieu Ibu Julaiha mimiti menta.
Lantaran ayeuna mah geus kajudi. Yen semahna geus mimiti dikawasa ku nafsuna. Ibu mah sok nyeurkeun pamola. Tah aya di jam sanes dah. Di dieu teh nya. Da aya. Ngan pun anak. Tapi kelanan kuring dek ngasongkeun heula tanyakan. Ibu Julaiha mimiti masangkeun senteg. Roga halah heula si Iwan. Tah, engke mah. Moal dikoretkeun. Engke. Ayeuna we. Samiun nembalanana harosos. Geus teu kuat nahan emosi. Puguh manehna mah teu bisa disarwakeun jeung jangdana. Ngaranna buaya moal beunang di persabenan. Harita oge geus tampun deui. Ibu Julaiha teu dibere omer. Aduh, ulah di dia tuh. Ibu Julaiha akhirna mah eleh. Moal ge kuat ngalawan buaya saperti Samiun mah. Puguh bocokok anu geus loba pangalamanana. Kanca dangu harita barang ngadenge pok-pokan Ibu Julaiha kitu. Teu anta parah deui ngan rigidig bae Ibu Julaiha ku Samiun dipangku dibawa ka jero. Nupikeun Ibu Julaiha mah geus taya pamolahna naon. Sarebu teu sapuk jeung lelembutan kapaksa we serah bongkokan. Upamana deuk jejeritan hasilna kalah kamatak nambahan wirang. Bari anggapanana keun weh cenah itung korban. Lantaran manehna bakal bisa leupas tina tuntutan Samiun. Teu naon sakali ieu mah serah diri. Ongkoh kabeneranana teh Sumarni keur ka kota. Cacakan lamun harita aya leuwih cilaka. Sasaranana teh geus tangtu bakal ka anakna. Tapi da puguh maksudna tadi oge Samiun teh eukeur deuk meres. Lain ngan saukur deuk menta buruhan. Jadi pikeun Ibu Julaiha mah geus tangtu bakal nambah-nambah karugian. Lantaran tujuan Samiun mah geus moal daek incah deui ti imah Ibu Julaiha. Deuk nyanganaon deui. Dahar karikop hayang duit kari menta ti peuting moal keueung. Teu beda we ti nu ngelis. Cenah Ibu Julaiha daekeun kituna teh ngan sakali. Ya gampang. Da geus kacekel mamarasna. Diancam deuk dilaporkeun oge geus tangtu bakal sieuneun. Nu matak sanggeusna beres oge manehna teu daek ingkah deui. Dijujurung sina balik teh tetep we ngahintul. Malah manehna kalah ka menta nyatu. Geus nyatu terus ngagojod. Pikas sebeleun nu boga imah. Beki komo barang Sumardi datang ti kota. Samiun nepi ka kumetap. Teu beda we ti ganggarangan neuleuh hayam anu keur ngenog. Atuh Sumarni lain deui ngarasa kagetna. Naha indungna bet ngampihan lalaki bedegul bangun gembul ari nyatu. Tapi barang geus diterangkeun ku Ibu Julaiha. Manehna nepi ka ngadadak ramoh poe. Laleuleus satulang sandi. Pantesna teh diri manehna moal kalarung dilalap. Begituna teu anta parah deui dalegdeg bae. Manehna ka kamarna. Kebrug pantona ditutupkeun sarta terus dikunci. Gubrag manehna ninggangkeun maneh kana kasur sarta teu karasa deui ngan berbei we. Cipanuna bijil geus bisa disawang ti ayeuna keneh. Manehna kaharep geus tangtu bakal ngarandapan kiamat. Harapan nungan hiji-hijina taya deui iwal ti manehanana teh kudu nyalindung ka Jangdanu. Ieu sababna nu matak poe eta manehna liar. Sanyana mah neangan Jangdanu. Lantaran dinten teu oge keukeuh manehna ngarasa hariwang. Sok sieun Jangdanu luluasan tega luncat mulang udar tina tali gadang. Puguh tadi peuting oge sikepna geus beda. Kaharti kutuna teh lantaran Jangdanu ngabogaan rasa. Sakurang-kurangna meureun asa katipu lantaran kapan ngaku mah tacan boga salaki. Memang ari can kungsi kawin mah. Ngan bae manehna geus jadi randa.
Tapi sakitu hantem diubek. Sugan jang danu atau sugani tembong ulampreng luput teu tembong. Da puguh poe harita teh keur guntreng bari ting harewos. Keur babademian teh kudu kumaha carana pikeun nyampurnakeun Samiun. Kajaba lamun Samiun daek mulang ka Bojong Lopang, eta mah lain perkara. Samiun teu matak ngajadikeun ancaman deui pikeun dirina. Tapi lamun seug maranehanana ayeuna nyahoeun kana hal ihwal Samiun, geus moal matak hariwang teuing. Piraku sugan manehna masih keneh daekeun meres. Lantaran sagala kabutuhanana geus tangtu bakal kacumponan ku Ibu Julaiha. Ari pihak anu sangkut pautna nyaeta Salim. Harita teh keur hahariringan we bari ngelapan mobil Iwan. Bunga dumeh engke pasosore manehna deuk dibawa nyaba ka Cianjur ku Iwan. Tapi nyaeta dak dumadakna teh hareupeun gedong ujug-ujug aya subur ben eureun. Ari juru teh nu kaluar mana horeng Pawiria jeung Ibu Hadijah. Cacanakanana angkaribung eta we mani ngaburudul tina bagasi teh. Maklum patani kitu atuh sagala hasil tatanen aya. Bir, cing bantuan atuh kejerokeun. Pawiria ngagerowan Salim. Disangkana meureun supir da puguh keur ngelapan mobil. Masalah supirna Iwan. Puguh geus aya bejana. Iwan teh dipangmelikeun piat beuteuh ku ramana nu di Bogor. Sanes supir abdi mah nun pun Salim. Salim ngahehe bari nyampeurkeun. Ai. Salim geuning. Lah, podeui geuning teh. Cicing jeung angkutan tuh bawa ka jero. Pawiria bari nyarengeh. Kakara tengeteun mana horeng eta teh Salim. Anu cakah ciki basa bebantu hajat ngunduh tea. Sabot kitu Wiwin ngarong heap ka tepas. Ari red kanu diburuan keneh. Oguh we. Manehna sirikna teu ngajerit ti babaranting mapag ingkang ibu. Gabrug manehna ngarangkul. Ibu. Wiwin mani montel. Teu beda we ti budak ogo kakara tepung deui jeung indungna. Mohon tos hono ka Wiwin teh. Dah mangcu. Kadeudeung Ibu Hadijah teu suda-suda. Sae Bu. Salangsulna Ibu sareng apa? Malih maksad mah engke sonten teh pada ka Cianjur. Margi anjing teh dinten Minggu. Leuh, kutan? Alus we inditna teh isuk-isuk. Mun tadi mah geus tangtu atunya bakal pasalingcingan di jalan. Pawiria nemrong bari kalacat we kana teras terus unggah ka tepas. Ngadengin ribut-ribut gancang Iwan ka tepas. Ari gok, ari ngagero, gancang manehna muru munjungan kaduanana. Bari hate lain deui bungangangna. Lain bae pedah panggih jeung mitoha. Ngan bae aya tambahna. Manehna pasti ayeuna mah pelesirna teh ka Bogor. Pang-pang nama geus kacida ngarasa sonona ka Imas. Harita keneh oge jul-jol pasoma katut Ibu Nining ti tukang. Puguh keur aya di pawon. Seperti biasa we ari tepung teh sok gorgar ngebrehkeun ka bungah jeung ka sono. Teu asa geus jadi besan, tapi asa biasa we da puguh lain nulian. Waktu Wiwin keur ngentepan oleh-oleh di pawon. Ibu Hadijah ngurunyung nyampeurkeun, "Ari gok." Terus we ngaharewos. Kumaha Kang Iwan teh Cak? Kumaha naon Bu? Wiwin diselang ngalieu heula. Nyaaheun ka eulis teh. Nyantukan tenan we Bu. Dedeh Kang Iwan mah ka Wiwin teh Bu. Nah kitu Bu.
Eta we. Samemeh pruk mah kapan sakit urutna katempona teh. Jadi beda geuning. Ah henteu Bu. Ayeuna mah teu kinten nyaheunana. Kapungkur mah bane we. Kapan wiwina resep ulin. Tah Kang Iwan mah teu sapukeun eta teh. Ari ayeuna wiwin resep ulin keneh. Kan tenan we atuh Bu. Nanging da ayeuna mah pan sok sareng Kang Iwan. Oh ya syukur we geus boga mobil mah. Ai Kang Iwan teh saeun nyetir. Kan tenan we atuh. Da kan tos diajar heula. Duh, raos geuningnya Bu, gaduh mobil sorangan teh. Kang Iwan sok amang nyalira. Ibu Hadijah teu telepek. Tahara Bu. Mari upami kalarasan wiwin teu ngiring, dina angkatna oge tar kersaeun nyanak mobil. Sok kana beca we. Nya, syukur we atuh. Tandang deudeuh kan we jadi pamajikan. Bu Hadijah sasaurana teu kebat. Lantaran Iwan ngarongheap ka tukang. Gog gigireun wiwin, milu mantuan mereskeun oleh-oleh candakna Ibu Hadijah. Kanca dangu sadayana, lantaran isuk oge dek balik deui. Ongkoh pawiria di Sukabumina teh dek rada lila. Poe harita keneh oge, Iwan Wiwin Katut Salim geus ngabiur ka Bogor. Malah nyamper heula Ruswandi, ngahaja dek ditepungkeun. Kumaha reaksina Juragan Sastra. Pikeun Imas mah ngarasa kebenaran oge kadatangan ku Iwan teh. Lantaran manehna sasatna ayeuna teh keur ngarandapan kabingung anu pohara. Sarta kabingungna ieu teh ka inung bapana mah can dipetuskeun. Maksudna ngan wungkul deuk dicaritakeun ka Iwan we salaku lanceuk manehanana. Waktu mobil Iwan ngageleser asup ka pakarangan Juragan Sastra. Kabeneran Imas keur aya di luar. Saret oge geus apal yen nu datang teh lanceukna ti Sukabumi. Kukituna teu talangke deui dregdeg we manehna muru. Alah, teteh. Imas ngagentak ngabageakeun lain deui giakna didatangan kudu jadi lanceuk teh. Asa kabeneran lantaran Iwan teh keur diarep-arep pisan. Mohon kapan ngahaja ngalongok Yanti. Wiwin bari ngagelenyu. Brai mukakeun panto mobil. Langsung turun sarta terus ngarangkul ka Imas ngebrehkeun ka sono. Nu sejen jerat jerut patutur-tutur. Geuning sareng Kang Salim. Imas ngagiler ka Salim. Lengeh ditungtungan ku imut. Mirgeus Salim ayeuna jadi ngahudang deui kainget kana kajadian ti heula teh. Waktu manehna deuk digunasika ku lalaki coreng irungna. Kapan ditulunganana teh ku Salim. Mohon Neng. Kapan ayeuna mah Kang Lim teh janten pagawe Cap Iwan. Salim bari nyarengeh ret manehna ka Iwan. Deh, mau kaha tukang Yana? Mangkani Kang Lim mah sakitu belana. Nyaetan moy ku Kang Yana didamel pagawe oge butuh ku kabelana. Iwan nyarengeh bari ngaret ka Salim. Nanti sareng ibu Kang Yana. Imas bari ngeteyep. Leungeunna duanana ngeumbing ka Iwan jeung ka Wiwin. Da moal lami atuh. Enjing oge pasosonten Kang Yana teh wangsul deui. Har. Geuning. Atuh piraku deui Kang Yan. Sumohon pan dinten Senen teh kedah didamel. Ieu mah pedah we malam Ahad. Teteh cenah palai amengan ka kebon raya. Gitu teh. Ya kan atuh ka diantar ku Yanti nya. Imas bari teu petot ngagelenyu. Panona gular-giler ngareretan Iwan jeung Wiwin. Sabot keur kitu, ibu jua norojo ti bumi puguh. Ku anjeunna oge kadengeun aya mobil asup ka pakarangan. Ari ret kanu keuting ketayep. Teu budu
mani ti bubaranjatna bapageun. Gabrug Iwan jeung Wiwin dirangkul teu sirikna digalentor ngebrehkeun ka sono anu pohara. Kabeneran harita teh juragan sastra nuju aya di bumi, nuju ngobrol malah jeung Pak Ahria. Atuh di jero gedong teh jadi ngadadak tambah harengheng haneuteun. Gorgar ngawarangkong diselang ku ager-ageran ngebrehkeun ka sono. Itu ieu pada nembongkeun hate nu keur meujeuhna kaseundehan ku Sukabunga. Ain ari apa sareng ibu? Nah cenah teu palayeun angkat ka dieu yan. Juragan sastra mengkolkeun obrolan, mariksakeun pasoma katut Ibu Nining. Alah nyata nu mawi. Samporet waktosna apa? Kawuwuh deui nuju aya tamu. Apa sareng ibu ti Cianjur sarumping. Papana Wiwin? Sumuhun. Tuh. Aku mau kitu atuh yan. Hek we sakalian ngabring ka dieu. Masuk bersama mobil ge. Mawi waktosna samporet apa? Samporet kumaha? Sumuhun, margi abdi ge da malami. Diantos Senin teh kapan kedah didamel. Ah. Naon atuh? Ya nama balik dia oge. Apa sareng ibu mah? Sina kantun we lanan di dieu. Juragan sastra teu beda we tinu ngawaweleh. Eta apa? Salaresna mah abdi mios ge ngadadak. Kawuwuh di apa nu ti Cianjur nembe tadi pisan sumpingna teh. Jadi kakara tadi aya sarumpingna teh jan. Sumuhun apa? Ari anjeunna sumping teu kantos lami teras we abdi teh ka dieu. Henteu ngadongeng-dongeng bade ka dieu cenah. Tang tos apa? Mungrupina engke we panginten 3 atanapi 4 dinten deui. Wiwin mah harita teh milu ngariungna teu lila. Lantaran tadi oge ku Imas terus we dibawa ke kamarna. Ngobrol paduduaan bari ting ku Ciwes haharewosan. Imas keur ngabudalkeun eusi hate. Nu waktu-waktu ieu ukur dikemu di jero kalbu. Rusiah dirina pribadi nu teu weleh ngarobeda kana hatena. Disebut rusiah soteh. Dumeh masih keneh disumput salinungkeun. Nyahon ukur manehna pribadi katut nu jadi inung bapa. Sedengkeun batur saimah nyaeta Pak Ahria jeung Bidarsih atawa nu sejen. Saurang oge taya nu nyahoeun. Alhamdulillah kanca jag. Icarita urang tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mang sadatang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.